Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Vivit Setina Pisah dina program Warta Sunda. Ayeuna wae dina warta dinten ayeuna teh, mangga urang saksoni warta salengkepna. Sababaraha minggu ka tukang, wewengkon Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina mudalan cai wahangan Citarum. Dumasar kana data nu katalungtik kurang leuwih 1536 imah katutwangunan jeung sakola pamarentahan oge kakenaan ku cai wahangan Citarum tea. Nu ngalantarkeun cai wahangan modal teh salian ti gedena cai hujan oge ku ayana seserepan cai hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir alabatan lobana runtah anu ngahalangan kokocoran nu ngabalukarkeun cai jadi ngeyembeng. Nu ayana hal eta boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen miharep kawargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamarentah ge teu cicingeun ku ayeuna musibah kieu teh. Jadi panyepret sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihan jeung ngajaga lingkungan tina bibit bareuwit jeung panyakit. Rupina mung sakitu anu kapihatur, simkuring Vivit Setina Pisah seja amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.